Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer carios kasarung kaliang mau karangan Sim Kuring Pribados. Mangga sadacan Sim Kuring neraskeun caritana teu hilapnya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana subscribe channelna supaya dongengna tiasa manjang. Harita Mang Omon masih kene nulak cangkeng, matana gular gilir kaditu kadieu, masih neangan dahareun kusabab beuteung beuki lila teh beuki peurih karasana kumanehna. Edan bener-bener edan si Enih pipikiranna teh kumaha cenah. Mendikeun teu nyisakeun dahareun saeutik-eutik acan. Aduh aing kudu madang naon yeuh beuteung beuki murilit kieu. Beladug belawar perang. Harita suku katuhu Mang Omon langsung najong teko lebihkeun ka brong-brang deui bae neunggar barang-barang anu pabalatak di eta dapur. Aduh akang, keur naon cenah teh akang? Lain beberes di mah. Kalah kangaruksak kitu. Meuli nu anyar mah henteu, ceuk atuh. Butut-butut oge. Rapihan, lain kalah diruksak kitu eta loba piring anu peupeus. Pipikiran teh ka mana kaos lain kolot bae, akang. Harita Mang Omon matana ngagilir ka palebah panto anu geus reot katempo BNI pamajikanna teu kanyahoan geuningan geus datang. Padahal wanci lohor ge acan meureunan pagaweanna geus anggeus. Naon Eni? Sia teh teu mikir pisan atas ti endi sia. Kudu mikir aing ngambek teh kunaon? Lapar beuteung yeuh. Kejo sa comot-comot acan nasia teh tega-tega tingka aing teh Eni ceuk Mang Omon bari molotot. Aduh juragan Omonnya hoyong tuang Tah lebok tah lebok teu mikir pisan kawas sapopoe teh mere risiko bae boro-boro risiko anu gede. Teu 1000 perak acan sing mikir arek meuli beas kunaon atuh akang sakitu pagawean teh hees ulin ngajentul tempo tuh batur mah ka sawah ka kebon neangan pika sabeun neangan keur eusi beuteung nari akang kalah ngacedog bae ari dahar hayang panglobana deui lamun aya teh si mikir tuh budak urang oge si Ucil nu leutik keneh geus mikiran kumaha carana supaya tiap poe teh bisa aya keur dahar ari akang pipikiran kumaha ceuk BNI bari asup ka jero molotot matana teh teu hayang eleh ku Mang Omon. Goblok sia teh Eni kalau wani ka salaki aing mah teu nanyakeun nu kitu tapi hayang madang ayeuna teh saboro teuing sarek carana kumaha nu penting mah aing bisa ngeusihan beuteung. Sing mikir atuh salaki aya di imah piraku teu nyisakeun sangusa teutik acan ceuk Mang Omon tetep bae manehna mah mikiranna teh eusi beuteung teu mikiran kumaha carana supaya keur eusi beuteung sadia. Aduh akang sing mikir akang boro-boro akang nu molor tita tadi ti puting mula molor tas ngacentul ngalamun teh kuring oge jeung Ci Ucil can dahar sa comot-comot acan kusabab eueuh jeung pasakeunana da lamun aya mah piraku teuing kuring oge moal mikiran akang sanajan ngadol digawe
tukang molor tukang ulin oge tetep bae dah hayang madang tah kaos kitu kalakuan teh. Cek BNI bari mulungan parabot anu ngayah jeung loba nu pareupeus. Dasar bener-bener goblok sia teh Eni. Ulah sok ngabohong sia. Piraku sia kaleuweung teu mawa tanaga. Rek aya tanaga kumaha atuh ari teu ngeusian beuteung heula mah. Mang Omon tetep bae kawas teu percaya sakitu BNI ngomong geus sakitu jelasna. Manehna oge jeung Ci Ucil can dahar saeutik-eutik acan. Astagfirullah akan boga pikiran teh kumaha kawas teu nyaho ka kuring bae iraha kuring boga dahareun teu mikiran ka akan memangna akang pagawean ulin teu mikiran anak pamajikan rek nyatu atawa moal kuring mah teu kitu akang boga non bae boga naon bae oge tetep bae ku kuring mah dibagi-bagi saeutik ewang supaya akang kuring jeung si Ucil teh ngadahar si mikir sing sadar atau akang gerak ngangan pagawean naon bae nu penting mah bisa aya keur ngahirupan anak pamajikan ulang anu saukur ngaji jentul bae sapopoe teh. Cok BNI sanajan ambek ge ngausahakeun mepelingan salakina tok tapi Mang Omon harita kalah kaleuwih ambek deui bae belewar nyokot piring seng anu geus rawing dibabetkeun beukeun ka brong-brang deui bae di eta tempat teh. Astagfirullah akang nah meuni teh eling pisan akang teh. Cek BNI harita langsung diuk dina taneuh anu geus licin kusabab sapopoe ditincak eueuh ubin atawa alasna naon deui salianti taneuh anu geus kawas ubin. Keur kitu teh torojol si Ucil bari mawa belut opat siki ditiir bari jeung di leungeun katuhuna teh mawa plastik kawasna mah jerona teh aya beasna. Mah kunaon mah eta geuning pabawa letak kitu bapak ari bapak kunaon ngambek mah aya naon bapak aya naon mah kunaon cerik mah dikumaha ku bapak. Cek si Ucil bari nyerenteng nyamperkeun indungna. Henteu Ucil eta segala balatak teh aya hayam leuweung anu ngadon edan nyakaran barang-barang. Cek BNI tetep bae manehna teh dihareupeun anakna mah ngusahakeun supaya kalakuan manehna duaan teh ulah kanyahoan gorengna. Mang Omon oge sanggeus aya anakna mah teu ngalilakeun deui cicing dirinya kusabab bisi leuwih acida deui manehna pasea. Sabab Mang Omon boh BNI oge ari dihareupeun anakna mah tara nyerikeun manehna keur pasea. Langsung deui asup ka kamar neruskeun hees tapi teu bisa peureum kusabab beuteung karasa murilit beuki peurih bae. Piraku ka hayam nepikeun ka balatak kieu mak hayam mana bisa ngolehan barang-barang nu kieu berat ieu mah kosna aku cokor jelema ku bapa meureunna nya mah na kunaon bapa ngambek. Cek si Ucil nanya deui. Henteu Ucil henteu kitu bapa mah tadi bapa keur ngebahan hayam loba hayamna loba. Cek BNI bari ngusap cai mata anu nyurucut keneh ku ujung bajuna. Uing mah teu percaya mak tapi kesuwe lah tah nu penting mah yeuh Ucil
menang bea setengah liter jeung belut kabeneran ucil teh ngusep menang loba mak hayang dahar kusabab beuteung geus lapar leuwih pahade ayeuna mah urang masak mak kawas nama bapak oge selapareun kaciri ku uing molotot tadi ge meureunnan hayam teh hayam bapak lah ulah sok ngabohong mak uing ge nyaho Cek si ucil bari neuteup ka indungna anu keur rami sakeneh.